Lan huwa iya rok'atain eta mina witri tina sawarena ganjil. Wa inawa jalan nganiatan iya si wong jadi bihima awit kana witir lam yakun ta terbukti iya rok'atain in fi nafsihi dinadat na rok'atain witon eta ganjil. Wa nama witu jeung pasina ganjil mata perkara badahu antam sabana ya rok'atain. Walakin adharu jeung benar dikon dohir ayan ya eta nganiatan wong rok'atain awito kana witir kamayan wi sebaten nganiatan wong bisa semosulah dina 3 rakaat audin tepungkeun nganiatan awito kana witir. Walakin liya witri jan tetapi na tetap dikan witir manayan edwa manu. Aruma aya salah sajana maknayani. Ayapun atayan bukti iya witri fi nafsihi dina datna witri witron eta ganjil. Wal aqaru jadu sejen ayan sa'a etayen jadiim witri liujala supaya dijadikan ya witri witron kana ganjil bima ku perkara badahu anu sabadana ya witri kaya pun waktu buktian majmu sasati perkumpulan anu tilum eta witon ganjil. Wa rakaatani jai 2 rakaat min jumlati salasi eta tina saran jumlahan 3 rakaat illa ana witriyatahum mu'an sasuna jadi witirna iya rakaatani makupatan eta didagokeun rakaat salisati kana rakaat anu katilu. Wila kana jadi mana bukti saha huwa isi jama ala azmi ayutirahuma eta netepan kana yen eta netepan kana ngajam kana yen ngaganjilkeun isi wong kana rakaatan bisa satin korokan katilu kana ta bukti law eta meunang ikeun wong non ayan wiya yen wong bima rakaatani awitro kana awitir wa rakaatu salisatu jae rakaat nu katilu witrun eta awitir binasiha kudatna ye rakaatu salisat wa mutiratun je anu ngaganjilkeun ligweria kana salam rakaatu salisah wa rakaatani je arin 2 rakaat eta layu kironi tengah ganjilkeun rakaatani kuerahuma kana salah saedina rakaatani kuerahuma kana salian dewanani walaysa ta jeung teu rakaatani witon eta ganjil ya biang pusima ku pampandat rakaatani walakin auma jeung tetapi nasami rakaatani mutarotani eta nu diganjilkeun duanana diberi mampusan rakaatani wa witru jari witir yang bageta penting nona ya pemudu witru akhir salat akhir salat beting payakum waktu tiba ya witru ba'da tahajudi dina sabara tahajud pada tahajudi ya manusia teh. Wasayatu jeung bakadatan non fadilu witri dan perang kaum witir wa tahajudi jeung tahajud. Wa kaifiat
Tut tartibi jeung pertingkan tartib bainauma antana witri jeung tahajud fi kitab tartib arna kitab martangkeun natibkeun pamawridan asabiatu katujuh salat duha atau salat duha. Kamu atau batu tadi ngalanggengkeun alih kana salat duha min azaimil. Ini afali eta tina sawarna. Pirang-pirang mau disejakna pirang-pirang pagawean. Wa pawadiliha jeung pirang-pirang anu unggulna afal. Amma ada rokat ya anapun ada bilangan barokatna ya salat duha paksaru paksaruma tayat tari loba-lobana perkara nukin untuk kimakti dina adat durokat eta sama rokatin 8 rakaat. Rawat ngariwayatkeun saumuhan-umuhan utu Ali ibn Abi Thalib tegasna sadari kesana bin Abi Thalib ranuma anahu kana sasuna kang den salam etam salat netepan kang Nabi abduha kana salat duha sama nia rokatin bagi 8 rakaat. Rawat ngariwayatkeun saumuhan utu tingku masih baik ini atau lahunna bari manjangkeun kang Nabi kana ye managa tangalilakeun kanisa manarqat wa hasanahunna jeung ngaluskeun ya Nabi kanisa man ni rakaat walam yan ko jeung tenuki harga kodok kana ukuran sabayruha salian di umhan pamai satu dana pun sita isa merodana pain harta dasasuna isa eta dakawatnya eta kanisa anau kana sasuna kang di Nabi sallallahu alaihi wasallam eta mana sita kana bukti Nabi itu solid. Inna tepan Nabi adwa kana sholat duha. Arba'an kan 4 rakaat wa yazidu. Jenambahan Nabi makana perkara sanu ngarasakeun insyaallah Gusti Allah. Lahu. Wajib dinambahan kang di Nabi makan perkasan ngerasakan sausul subhanahu. Paham tuh hadunya? Paham tuh hadu atau tuh dibatas na ajaran tuh nambahan ayat nau tuh nasihat kang Nabi karena tahu Nabi yuad diwatang langgeng Nabi ala arba'atin opat. Walayan kusuk jantung ngurang Nabi minatin arba'ah. Pokok dia jidu dan terkadang nambah Nabi jadatin kapan-kapan. Apa nambah? Waruyajan diriwayatkan di hadisin mufradin. Dan hadis mufrad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam eta kana uti Nabi yusoletan. Netepan Nabi adua kana dua sita rakatin kan genepan rakaat pakola to. Wa ma waktu aja hari waktuna ya salat duha. Faqad rawat atas meriwayatkan saliyun Sayyidina Ali dan annahu kana sasana kang salam atakan uti Nabi sallallahu ini tepan Nabi Abdullah kana suatu sitan baik kena prokat ke waktu ini di 2 waktu pakola zening lemete
dua waktu dua waktu. Ida sokot hiji di mana-mana moncorong nana samsu pempe wa tapadin narima kalur samsu kome maka ngadeg ya Rasul wa sholadin tepan Rasul sorok anta ini karena 2 rakaat wa jeung ari wa jari kana yusolli ad-duha eta walu wirdi sani kawitan wirid nu kadua min awradinar tina pirang wiridan dina beurang kamu sobat 14 itu buka datang iya emak Hoizan basatot jangan di mana-mana. Lega no asam sorot na panon poe. Wakanat yang bukti samsu pirubu samai etamna sepapat langit menjadi bisa kiti jihad wetan. Sholat maka sholat ikang jeung Nabi arba'an kana 4 rakaat. Fa awalu kan Pawal tan kaji nama yakunu eta pasena dawal idza tabat tadi mana narima kaluan asam supun baik kuairani supin kalawan sakira-kira saparot tumbak wasani jeung area nu kaduana ta idza madha di mana liwat minana tiaburang naon rubuh saparapat minhan izai salat asri kalan malabahan kana salat asar pada waktu karena waktu asar ayat buat tanya sa minan hari tina burang arbaatun opat kubuh tak ayat ku etayan nyesa gitu minan hari tina burang non rubuh saparapat nahar wa duhru ja'ari ni duhur eta alamun tasopin hari iya tetap dina separo burang Allahu Akbar wa yakunu jabukna dua alamun tasopima eta tepan kana saparo na perkabana tulisan si ento tabi dia pompe ila zawana berlingsir panon bae kamana asra seperti yang saya senasar alamun tasopima eta tepan kana saparo na perkabana jawa ento lingsir ila bulug na surup panon bae wa hadza jarim rubu etab dulu akati bahwa utama neplan bahwa kuakulanya abdul akat pamin waktu tipe samsi dia tetap timiti waktu narima kalura pon poe lama napi kabar qabla jawan dosa lingsir sampai waktun ada waktu liduha tiken salat wa ala jumlatin tepan ala jumlatin tepan kasa jumlahnya ataminatuan kedapan iyauma tengah hirup karena waktu baina isyan teman maghrib dan isya wa ya jadi
Wa iya jariya iya baina isa'ain eta sunatul maka sunat dikukuhkeun. Wa mimaja tetap tina sawana berkah nukil tukiah. Minalanggam. Non ada du bilangan nama nin pilih Rasulullah tina pada melan Rasulullah salam bayana isa ini anta maghrib isa situ rakatin ay genep kan rakaat wali hadis salati dia tetap bikin dia salat padlun ari kaunggulan adi unu gede wa kira jen ucapkeun naon inna sasunayat iya baina isain eta muradu anu maksud dikul kudawan Allah azza wa jalla tatajaba lapan tatajaba renggang naon junubuhum pirang-pirang gigir awakna mukminin kabeh ani madaji tina pirang-pirang tempatnya mikir. Wa qad ruwiya ja sudah diriwayatkeun anu tikan salam na ana nabi taqwa nabi man salat sajam salat man baina maghrib antara maghrib wa isya faina ta sunai salat tadi maupun dengan salat eta min salati awabin tina salat awabin salatna zaman loba balikna kabeh ka Allah wa qala jeung dawuhkan salam man akafa sajaman netepkeun man nafsu kana wakna man pima dina waktu baina maghribi anta maghrib wa isya fi masjidin di masjid jamaatin dina masjid jamaah golongan lam yatakallam anu teu ngomong man illa bi sholatin angin kana salat abi Qur'anin atawa maca Qur'an kana taruti man eta hakon tetap Allah ke Allah naon ayabnya yen ngadegkeun Allah lapugeman pasra ini kana dua gedong pi jannati di surga pokola teu ngadawuh kang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biaya ni juga. Masiratu kuli qasrin anu ari lalakon on tiap-tiap gedong min humatina qasrain eta mi'atu amin 100 tahun. Waya grisu. Jemelak ya Allah laupikeun siman baina manda qasrain girosan kana pepelakan la topahu lamun ngerilingan kana girosa alu ada di bumi lawasahum tayakin ini ngalegakeun ieu girosan kai ahlul ardi wasaya tidak datang naon baqiyatu fadilah sasana pirang-pirang kaunggulan ya salat baina maghrib wal isya di kitab Arad dina kitab martalakeun Arad
pirang-pirang wiridan. Ini salam ngerasakan sallallahu alaihi wasallam. Kismu saner bagian kedua emang eta perkara takarraru anu bolak-balik mah bitakarrur asabi'i iku bolak-balik na pirang-pirang saminggu wa yajari ma yatakarraru sholawatu ayyami usbu'i eta pirang-pirang salat dina pirang-pirang poe dina saminggu walayalihi jeung pirang-pirang peutingna usbu likul yamin pikeun tiap-tiap poe walikul lalailat jeung tiap-tiap peuting wa ya amma ayam anapun pirang-pirang poe panabda'u ta ngamimitian kuring tiadin ayam piyam adi iku poe ahad dia muhadir teman-teman pahan. Rawang ngariatkeun Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam ana Nabi taqwa Nabi man salat saja sapran yaum ahad dina pahat arba rakaatin kana 4 rakaat ya qara'u anu macaman fi kulli rakaatin tiap rakaat bi Fatihah kitab kana Fatihah kitab wa amana rasul jeung ayat amana rasul wa ayat amana rasul maratan kana sawalik kataba marantan wisken sosial biman biada likulin aswanin kalan sabing bilan sakabeh ya manusia kabeh nasrani. Kan sambilan sakabehna jangan bahasa kabeh nasrani wa nasranatin jeung awe anu bahasa kabeh nasrani. Hasanatin kana bampirang kalusan wa a'tahu dia maparin ka manusia sawan nabiyin kana ganjaran. Hiji nabi wa kataba anjing dan nuliskan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Labukaman hujatan kana mungaji wa uratan wa kataba iman tanuskan Allah bagaimana bikul rokatin kutiap-tiap rokat apa sholatin karena saya suatu atau dimapain kaman kalau sampai jangan juga nabi kuli harfin yang kusaban-saban harap madinatan kana kota min miskin al-paro minyak kastoyan meleper wawiya dan diriwatkan naon an Ali bin Abi Thalib taqoma radhiyallahu anhu Nabi sallam anas Nabi taqona wahidu kudu nahidkeun marana kami Allah kaum kasati salat iku malawakan salat yaum ahad naprahan painau karena Allah subhanahu wa ta'ala la syarika ta'ala ngarecengan eta tetep lauka Allah faman sholat tasajam sholat man yaum ahad dina poe ahad ba'da sholat dhuhri sabada sholat dhuhur barakatin kana 4 rakaat ba'da faidati sabada sholat fardu wasunati jeung sabada sholat ya qara'u anu macaman fil ulan rakaat kaide Fatihah kitab kana Fatihah kitab wa tanjil as-sajdah dan surat tanjil as-sajdah wa pisanyati jeung macaman dina rakaat kadua Fatihah kitab kana Fatihah kitab wa tabarakal
mulki jeung surat tabarok ka mulki summa tasyahadatu tayakman wassalamu jeung Tuma wassalam ajem maca salam atau awal salam nisman tuma kuma tinggal dengan pasatu salat mandok kata ini kedokat ukhroyainu secen dua nana ya qara'u anu macaman fi mandirok atain fatihata kitabi kana pada kita waro wasurat ajuman je surat ajumah wasala jumen taman Allah kala suwan hajatu kana pangabutun uman an faqara ganun sen hajatu kana pangabutun uman kana sabukti hakon adam tetap Allah kalah non ayak dia yang nyumpunan Allah aja tahu kana pangabutuh naman yauma yaumu isnin ada tematakan poe Senin Pawang ayatkan sajabir Jabir an Rasulullah sallam annahu sayyidina Rasul eta qala ngadawu ya Rasul Man salah saja satman yauma isnin napa Senin inda tifain hari narika narima kaluhurna panon poe rakaat ini kana 2 rakaat ya qara'u anu macaman fi kulli rakaatin tiap-tiap rakaat Fatihah daging daun kana Fatihah kitab mawatan sabalik wa ayat kursi jeung kana ayat kursi mawatan kana sabalik wa qul huwallahu dan surat qul huwallahu ahad wa mauwidatain din surat mauwidatain paktina maratan marnakan sabalik fida salam tadi mana mata salam yesi man istighfar maka minta pengampuran Allah kalau wa astagfar dia minta pengampuran isnata yang satu marotan kalian 12 kali yunada maka digerok sahabi iman yauma kiamatin pakiyama fakulatu madaw ayana pulan nu pulan eta di mana ari kianu ari anak eta di mana ari kianu anak kagen yakum kudu ngadeg ieu pulan bin pulan payakud naku nyokot pulan sabau kana ganjaran yesi pulan minallah ta'ala azza jalla pawaluna tarifan ulana perkara yoto anu dipaparinkeun mamina sawabi bukti ganjaran apuhulatin eta 1000 pakaian kuliyi papai wa yatawaju jeung dimakutaan ieu siman wa yatawaju jadi makutaan manul qol jeung sabkeun kemana udhu ajanata kurwasu panjang anjanda surga Paya sakbilu tulun mapat kaiman naon niat wapi mungkin 100.000 malaikat
kulli malakin eta sarta tiap-tiap malaikat hadiyatun ari hadiah yusai'unahu ngiringkeun ieu mi'atu abdin kabeh. Astagfirullah. Mana sih itu? Ngiringkan nisab mi'atu abdi malak kabeh kaman. Hatta yaduro sehingga ngubeng atau nguriling man ala abdi pasin kana sare budong. Min nurin tina cahaya ya tala alau anu gilang gemilang ya nur pakola tu. Wala tu nada. Begini saja. Ya muskul salasa ari tamadakeun poe salasa. Bahwa ngatin saji darupa si Anas bin Malik qala Anas. Qala ngadaukan salam. Man sholat sajen satman yauma salasa. Apa salasa asar rakatin kana 10 tulang rakaat. Indan tisopinana lika sapar berang. Waktu di sana haraja tetap nari sejen indar tifain har ay lapat indar tifain har nalika nari malurna panpai yakra'u anu macaman di kulli rakaatin tiap-tiap rakaat Fatihah kitabi kana Fatihah kitab wa ayat kursi jeung kana kursi marotan kana sabalik wa qulwallah jeung kana surat qulwallah tata maratin kantil pembalikan lam tuktab tamua dituliskeun alaihi kaya mana hotiatun kasalan dirasa mina yaman nepi ka 70 pae mata tamun maut yasiman ila samina yaman nepi ka 70 pae mata tahmat man syahidan bari maut syahid wa gupra jan diampura Allah bagaimana santu nubu samina sanatan pang dosa 70 tahun pokola tulen Yaumul Arbi'ain ada tematakan poe Rebo rawang ariakeun sabu bisa al-Kholani sabu dis al-Kholani nu bangsa Holan ani Anwar bin Jabal qadanu qala Mu'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pansolan sajam satman yauma arba'in perbo sintai asatal katan kana 12 rakaat inda tifana hari nalika nari maluhurna panpoe ya qara'u anu macaman fi kulli rakaatin tiap-tiap rakaat di Fatihah di kitab kana Fatihah kitab pokol Wayata kursi jeung kayat kursi marotan kan sabalik wakul wawah jeung kan suat kuat salata marotin kalantul bambalikan wa muawidatain jeung kan suat falak finna salasa marotin kan tilu bambalikan nada maka ngegro samunadin anu ngegro enda arsi deketin aras ya Abdullah abdinallah istanib kudu ngamimitianan den al amala kan amal istanib al amala amal
pakar gupira testo diampura laka bikin anje nama berkata kodama menugus kelima min dan lika bukti dosa ancen warpa jen ngalengitkan salgu salah subhanu angkat anjen azaba kubri kana siksa kubur. Azaba kubri kana siksa kubur. Wadai kau je rupuk na kubri wadulang dan poek na kubri. Warpa dengalur kenawak angkat anjen sadai dan dunia. Pirang-pirang. Sebetulnya. Wapa dengan ngitkan Allah angkatan sada ida kiamati karena pirang-pirang kapayahan dina pae kiamah warpajen ngangkat Allah lauputkeun man min yaumihi dina pae naman amalan nabiyin. Karena seperti amanah Nabi Yaumul Khamis ayat teman-teman poek Khamis an Ikrimah kata Ikrimah Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholat saja saat man Yaumul Khamis namanya poek Khamis Wena durian tadu wasnya sarok anta ini karena dua rakaat ya qara'u anu masaman. Piulan al-Fatihah di Fatihah tang kitab bukan Fatihah kitab ayat tang kursi jengkan ayat kursi. Nyata makin kan 100 balik pakola. Wapisanya ti jenarokat kedua Fatihah dan kita bukan apa kita. Wakul walladin surat Tuhan nyata mautin kan sabda. Wisali jumat salawat man ala Muhammadin kan Nabi Muhammad. Nyata mautin kan 100 balik atau makam parin kaman salagusa. Tawabaman karena ganjaran sama. Soman puasaman kewajiban. Dina bulan Rajab wa Sya'ban jeung dina bulan Sya'ban. Wa Ramadan jeung dina bulan Ramadan. Pokola wa kana jeung muktila tamkaman minas sawabi. Dina ganjaran nisfu haji berarti. Seperti zaman haji ka Baitullah. Jelas